Jokowi apa bisa bakalna ieu teh nyageurkeun negara sementara di dieu kuari langkah-langkahna terlalu berat ka ditu. Kuno mengamati masa najan di imah bae, oh bagus mah bagus bae, tapi kecenderungan hatina lain kepada bangsa nu beragama Islam. Di kumaha negara teh? Je marukan gua. Atuh cenah urang jeuleu bae maningan Megawati bae kondena geus ragang. Nah, sadek terus ke negara, tereh coplok. Puguh kamari ge sabaraha nu coplok keur dicekel ku jana aset negara. Gideg nu ngarti mah. Dicekel deui ku saha tuh ieu teh? Ku Prabowo. Oh, can kanyahoan. Aya penyakit di jero anu sulit diutarakeun. Masih mangmang. Oh, mungkin ku Nasdem. Pernah menghasilkan naon nyana kan kos kitu. Dek nyekel negara teh lain sambarangan. Dementak direncanakeun karena ieu can pas, ieu can pas. Pemajikan SBY bae lah urang taekeun. Atuh maning ditaekan ku SBY na. Ngaji diat jadi calon presiden. Nu mana ieu encan aya. Mantak bakal nangke dipilih. Mana? Ieu kuari keur neangan ke lembur. Kalembur jang calon presiden kamari geus didelekeun bae tah budak tah keur nungtun kebo ieu asana ieu. Adil ye jujur ye. Lain lalagaan kuari keur di pikiran ku teras atas tentang capres anu bisa nyageurkeun negara berhadapan jeung barat. Mun urang kuari membaca kadinya deui inget ka almarhum Gus Dur. Ieu preteli dunia kabeh neuleuh. Aya naon ieu? Horenganan dek dirapihan. Dek nyageurkeun negara ngan bangsa can kuat jeung can paham. Lain nu dihandap nu dihambat mah teu gampang dilaluhurna. Sebab nu dititipan terlalu banyak. Kemudian engke bakal berlawanan. Mantak urang mun dongeng ka tukang deui loba nu kaduhung lain kula. Ngan teu diucapkeun ku para politikus teras atas. Sabenerna kaduhung. Aturan geus lain kos kieu negara urang. Kakarak ngartina setelah wafatna Gus Dur. Ngan teu bebeja isin. Aturan geus berubah wajah. Nu kamari ieu camat ngomongkeun dicekel ku Gus Dur mah cenah urang teu puguh naon nu kudu digawean poe ieu jeung naon nu kudu digawean poe isuk. Camat anu kurang mikir kos kitu. Kuari mulai karasa justru lu diteangan teh kuari manusia anu berpikiran kos Gus Dur saat kuari diteangan kos gitu sedengkeun kos Gus Dur ngan hiji-hijina ieulah kandas moal ngomong gitu kula lamun kula henteu rek dijadikeun presiden. Presiden abal-abal. Panjang tah mun nyaritakeun negara bakal panjang. Menyelamatkan aset nu aya ge geus hese deuk dicokot deui. Komo mengembalikan nu 7%. Ulah kabeh keuna 50% eungap jasa. Satungtung kos ieu bae rakyat ieu tetep genjlong bae.
Nah iya kamari lamun mengamati ketika rancangan undang-undang. Wow, dasar emang kumaha. Hasilnya kos kieu. Balik maka imah ngobrolnya. Tekanan. Marukan kumaha negara orang. Kok teu mandiri kunaon sih? Hasil sekolah, hasil belajar di luar negeri mantap naon. Rempugan, mandiri. Jang bangsa jeung negara. Cenah itu mah kudu perang. Atuh masalah. Sebab teu perang mah moal pinter nganaon ge. Jelema mah perang aku pinter. Kamari ieu keur zaman urang perang jeung Belanda. Nu mantak kuari sesa-sesa aki-aki barisa penca gara-gara perang, Pak. Kuari mah barang perang atuh penca paroho deui, Pak. Kode iya. Jada jotos tangkis set kapiring tek mantap. Hasilnya jotosnya kapiring. Gitu nya. Nah ieu mah keur carita urang ngaji ngan sakadar ganjaran. Koleksi agama di jero hate dan dilaksanakeun henteu. Kaji. Kos kitulah keayaan di negara urang. Kieu-kieu jeung negara urang pamarentahna atuh dulur urang, tetangga urang. Ya tetep bae urang secara pribadi mangageuing bae. Ai kageuing alhamdulillah. Henteu urang geus leupas tanggung jawab urang. Makin gede, makin kredit negara orang. Makin parah ngeblesek. Aset-aset negara geus dikuasai ku asing 70%. Mulai orang hareuda dek dikamanakeun negara urang. 70%. Saha nu nentang dibukakeun ku kula. Aset negara geus puguh nu jelas-jelas rakyatnya nu can nyaho. Tinggal 30% deui. Nggih eta mah nu geus laah. Kos kitulah. Nu mantak anu sanggup jadi presiden untuk memulihkan sakit anu kritis keur sakarat itu Indonesia. Dicekel suku, aduh. Dicekel leungeun, waduh, dicekel kaceli-celi nyeri. Ieu mah geus keur diimpus negara Indonesia. Saha nu bisa nyageun teu? Aya negara acak-acakan sih hade kaharepna wallahu a'lam. Keur urang leutik dipimpin ku DPR nu rapi deres. DPR nu eta zaman kolot urang geus areueuh kuari. DPR nu kuari acak-acakan. Calon DPR nu bakalna leuwih acak-acakan ndek diharapkeun beres kumaha negara. Kiaina nu baheula gede karena Allah narapi. Di zaman bapak urang geus teu aya tek zaman-zaman kabeladiana kiai geus teu karena Allah acak-acakan isuk pageto di zaman anak urang. Woi, cur usian. Sanu adi di karena Allah na jauh. Atuh geus eueuh kiai make sertifikat. Nah naonan kiai? Make sertifikat coba. Geus berarti ngaleungitkeun karena Allah. Ih. Ai anu karena Allah mandek dikiaikeun deuk teu atuh sabodo aing mah magahan ngaji bae. Sia ka aing nyaikeun kumaha sia ngaing kabuyakeun kumaha sia ka aing mah ngaji atuh lulus. Sia ka aing sia bae atuh lulus. Nu penting ngaran ngaji pake beres. Sia ndek nyebut mang haji, ndek mang tolol, mang goblok ulah salah. Karena Allah ngaranna. Ayo ke sertifikat, engke sertifikat kiai digadekeun ka bank. Haji Pudoli geus siap bae nek ngagadekeun. Ya ujung-ujungna deuk kumaha negara ji. Eueuh nu ngadidik karena Allah kos kitu ujung-ujungna. Kabeh diulik urusan kaduniaan. Iyalah kiai bermakna kapitalis. Ieu nu keur dikembangkeun di Indonesia teh. Ideologi kapitalis geus merambah ka kiai-kiai, ka ustad-ustad. Masya Allah.
Deuk kumaha nasib bangsa ka hareup. Wallahu a'lam. Untung urang di Jawa Timur aya keneh kiai nu karna Allah. Sanajan direntok. Untung di Jawa Tengah aya keneh nu lillahi taala. Sanajan direntok terus. Disinisan terus. Ye, karna Allah sia sinis. Rombongan sinis sia terus aing najalain ka sia ka Allah. Dingiaikeun sia ka aing. Hoi. Dek ka ustadkeun sia ka aing. Muangga. Nek nama ngajikeun bae, us. Nek si tolol bae atuh kumaha sia bae. Pokona imah ngaji karena Allah. Geus beres titik. Geus tukur make sertifikat. Deuk kumaha ieu? Untung di Banten masih kene aya anu karena Allah lillahi taala. Lamun geus nu karar itu, deuk kumaha engke ka hareup. Iya acak-acakan teh karena henteu lillahi ta'ala. Nu mawa beres teh lillahi ta'ala. Lurah neangan mun lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rapi gerage lamun lurahna karena Allah, camat karena Allah. Ngomong doang pan ku ari karena Allah. Bahkan mun urang nyaritakeun coba atuh lurah karena Allah aya jadi lurah sih karena Allah kumaha can nyaho-nyaho aja. Atuh komo ngalaksanakeun ana eta. Ya Allah, ya Rabbi, Karim, kumaha